Wa idis tasqa Musa biqaumihi Wadkur idis tasqa Wadkur jeung inget-inget ku anjeun Muhammad idis tasqa nalikana menta siraman mungkin cai istisqa saha Musa Nabi Musa li qaumi keur kaumna wa qad atisu temen-temen geus alabhab dahaga ya kaum teh pitih dina lembah di pakuna drib bi asokal hajar pakuna mangka nyarios kami idrib nengekeun anjeun biasa kakalayan iteuk anjeun al hajaro kana batu wa wari ya batu teh eta alati parro anu kabur bisaubihi kalayan bajuna kopi punuringan murobangun anu bentukna pasagi karosi rojili seperti sirahna lalaki ruhomun anu bedegul padorobahu mangka nengekeun ieu Nabi Musa kana eta batu pang pajarot mangka muncrat ai insakot mangka beulah eta batu wasalat jeung ngalir minutina eta batu isnata asarota aina 12 sumberan cai biada di asbati kalayan bingbilangan pasukan Qad alima teman-temannya wasa pulunasin setiap manusia sabtun kelompok minum tieu Bani Israil kabeh masrobahum kana tempat minumna mau diasur bihim pala yusriku mangka teu ngareujeungan bihi goerum salian di golonganana dina sumberan saya eta akuna lahum kulu sok ngadalah aranjeun kabeh wasrobu jeung ngalareut aranjeun kabeh ni rizqillah dina rizki Allah wala tasau jeung ulah kumaha ku aranjeun kabeh piladi di muka bumi mufsidina hana ngaruksak ieu jadi hal jadi tingkah hana ngaruksak Ari lapad tasawute min Asia dikasri musalasa ay afsada tegas nama ngarusak. Wa id gotum jeung nalikana nyarita maraneh kabeh ya Musa wahai Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin kuring teu sabar kana dahareun anu sarupa nyata mana jeung sahawa teh wa huwa mana jeung sahawa pad'u atuh ngadua lana keur kuring robaka ka pangeran anjeun yuhri supaya ngaluarkeun lana keur abdi sayan sesuatu mimma tina perkara tumbitu ardu tumbitu anu ngajadikeun anu bumi min bakliha boh tina bakolna eta bumi wa kisaiha jeung markisana wa pumiha jeung gandumna wa adasiha jeung kacangna wa bosliliha jeung bawang kola nyarios lahum kaya kabeh Musa atas tabdiluna nah anjeun menta ganti ala diwa kana ieu huwa ieu ladi teh taadna leuwih hina leuwih rendah bila di kalian perkara huwa ieu perkara teh khairun leuwih alus asraful leuwih mulia ihbitu turun anjeun misron kaya kota fa inna lakum sanyana tetep permaneh kabeh dina eta kota masa atuh perkara anu menta maraneh kabeh wa duribat jeung bakal dijadikeun alaihim kada Yahudi kabeh non adilatu kehinaan wa maskanatu jeung kemiskinan
Wabau jeung bakal balik bigodobin kalian kebencian minallah taala Gusti taala. Naon sababna tah? Dalika tarieu ditibakeun kahinaan kemiskinan jeung bakal aya dina bebendu Allah teh dianaum sanyana Yahudi kabeh kan aya yakuruna kufur ieu ka Yahudi kabeh bi ayatillah kana ayat Allah. Wa yakuruna jeung ngabunuh nabiin ka nabi ka Zakaria wa Yahya seperti Nabi Zakaria sareng Nabi Yahya. Bigoeri hak teu kalayan aya bener. Lain hakna. Dalika taya kabeh teh bima asau kusabab doraka. Wa kanu jeung aya ieu sadayana eta yatadun kaleulewihi melebihi batas. Masih nyambung jeung cerita nu kamari ye kisah adalah kisah nuju Bani Israil ku Allah didenda dibere sanksi teu tiasa ka mana selama 40 tahun. Dina ayat nu sejen ke bakal aya yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Numawi tempat anu dicalikanana disebatna lembah Tih. Leuweung bingung. Di urang ge aya anu dimistiskeun sapertos kitu. Sapertos ditungguhkeun Sukawening tak cinta aya disebutkeun Gunung Linglung. Jadi lamun asup ka dinya teh teu bisa kaluar. Baheula nya dari ayeuna mah pan geus beak ayeuna ge. Aya proyek ieu pan. Aya proyek pengeboran. Nah, jadi gitu. Dilandi Tih teh, lembah Tih. Kamari tos didugikeun naon sabab nampangna didenda. Margi diajak berjuang ku Nabi Musa karena melihat kuat musuhna mungeun gitu. Kala nyarita idhab anta warobuka pakotila inna hahuna qaidun. Mangga cenah Musa anjeun jeung pangeran anjeun ini abdi ngantosan sadayana di dieu. Di mana arah paleunana nu tadi teh anu kamari dicarioskeun. Jadi tina 12 mata-mata anu disusupkeun ku Nabi Musa ka pihak musuh. Cek Nabi Musa entong laporan apapun kepada pasukan. Laporkeun heula ka saya kabeh. Ternyata malah ke masyarakat dilaporkeunana ka tentara. Anu 10 mah. Jadi tina 12 qabilah teh nu 10 mah kalah alalewo we ngobrolkeun ka masyarakat. Loh, cenah we mah kuat urang teh musuhna teh bararadag. Dijejekan ge urang teh cenah paeh atuh da sukuna bararadag. Atau puguh Bani Israil sadayana teh mung tapok we eta ke dipayun gedaya ayatna bakal kabahas deui idhab anta jika cenah anjeun Musa warobuka jeung pangeran anjeun tah eta. Jadi eta anu didenda ku Allah Subhanahu wa taala dibingungkeun selama 40 tahun teh adalah umat Islam. Bahkan umat Islam nage lain jore-jore tos babarengan jeung Nabi Musa puluhan tahun. Margi ngiluan di zaman Firaun di ditu periode jeung Firaun ngiluan mentas ka laut.
kemudian dibina ku Nabi Musa terus ku Toret. Tapi faktana mesti keneh gitu. Jadi militansinya leungit gitu. Sampai Nabi Musa harita nyarios kumaha papruk bainana wa baina qaumil mujrimin. Ya Allah abdi pisahkeun jeung jelema-jelema nu mujrim unggul. Tapi teu kitu saur Allah Musa kukuring dek di simpen dina hiji lembah teh kemudian mah bisa ka mamana selama 40 hari. Nah artinya perlu pengkualitasan kembali, perlu pendidikan kembali, perlu pembangunan giroh kembali. Bisa dibayangkan ku urang ari jami 40 tahun. Terus idak liher dirinya kan beki dia beki nyeuran jami itu. Eta wae geus seueur. Lamun baroga anak 3 tahun sakali ge kan geus sabaraha hiji namahan perkeluarga. Can kete anakna teh kawin deui. Abdi oge can 40 tahun dina menikah pan geus boga incu. Ieu 40 tahun saumur-umur di dinya. Penjara ku Allah Subhanahu wa taala dibingungkeun. Tepuguh lengkah, tepuguh program idak lihar we di dinya. Ta eta teh siksaan bagi orang-orang mukmin jeung orang-orang muslim yang tidak mau berjuang. Jadi dibingungkeun tepuguh lengkahna, tepuguh programna, tepuguh targetna. Didinya we idak lihar. Kulantaran Allah nyaheun kulantaran status nama si keneh mukminin jeung muslimin salami di penjara didinya dina lembah eta dipasihan ku Allah mana jeung sawah horek tani kumaha atuh di tempat sakekituna ari jelema ngarebu atuh cai oge kurang gitu. Bakal kekurangan cai. Oh edek jika laut neangan cai sumber cai pan teu bisa keluar teh balik deui ka dinya. Tah ayat ieu amun tadi nyarioskeun tuangeunana tah ieu leuteunana. Ngabring ka Nabi Musa cenah nyuhunkeun ka Allah siraman ieu. Nyungkeun sumber cai. Nyaina Nabi Musa istasqa Musa liqaumi mang mentakeun cai kangge kaum-kaumna. Ngadoa deui Nabi Musa teh nya istisqa ka Allah. Nya diwalar ku Allah padrib bi asoka ta iteu kudu dicacanak teh diteunggekeun kana batu. Batu teh bentukna pasagi. Sok dicacanak ku Nabi Musa teh. Di mana eta batu mimitina? Eta batu teh kapungkur teh keur Nabi Musa tos diangkat Rasul dididik akhlak ku Allah ngajaga orat sementara kalakuan Bani Israil teh mani teh sok bareng jadi di sungai teh gitu lalaki-lalaki teh bareng mani teh ngojai teh di tataranjang sararea.
Tah Nabi Musa masuk misah nyalira manina teh tegabung gitu jeung nu sanes ibakna Nabi Musa mah malum Bani Israil teh pan pinter nyen isuna teh siga nama cenah pamimpin urang teh Nabi Musa teh cenah teu mani jeung urang teh bareng teh habalah apal habalah nah kulantaran teh apa dijelaskeun heula sakali ayeuna nya habalah teh burut apa burut mah nya piraku mun teu apa dijelaskeun deui disunahkeun deui ge aya nu teu apa ya nah nu teu apa nanyakeun ka nu apa jadi dituding habalah burut nah Allah kok kene teh apa wewe keturang jelaskeun sakali mah gede kanyut burut teh paingan teu apa gedenya tah kemah mau dijelaskeun deui jadi habalah teh naon burut teu kudu dijelaskeun deui dijelaskeun mah porno maksana meh paham nah nyebar isu tersebut Nabi Musa nyimpen misah manina sehingga muncul isu itu tadi nalikana mandi nyimpen pakaian dina batu pas beres ibak barek nyanak angean teu aya pinah ka si batu teh ngagajleng rada jauh atuh ngadongkang bari ngoronang Nabi Musa teh ke pantataranjang hedek dicokot gajleng deui bari rada ieu atuh teu sadar Nabi Musa teh lumpat muda ya hajar saubi batu kadeukeun cenah eta pakaian kuring bari diudag-udag di tataranjang tah eta si batu teh nyana ka itu ka kaum-kaum anu ngalalabring jadi kaum ningali luluncatan batu ku sorangan tah Nabi Musa terus mudag begitu ngaliwat ka kaum-kaum anu keur marani bareng teh ret sadayana ngareret da ribut benernya ngareret ka Nabi Musa ternyata begitu ngareret ka Nabi Musa dalam kondisi di tataranjang ternyata memang Nabi Musa teh henteu habalah gitu jempel di dinya mah jadi ternyata batu tersebut teh anu ditakdirkeun ku Allah tiasa nulunganana Nabi Musa mengklarifikasi tina kaaibanana margi kan dina suhuf anu 10 mah Nabi Musa teh ieu akhlak lolobana teh kudu nutup aurat gitu sami ti kapunggurokeun nepikeun ka ayeuna oge najan nepikeun ka ayeuna ge kan teu meunang aya aurat lalaki jeung lalaki teh pan antara buja jeung tuur jika ada bisi santri mani bareng gitu kan bubulucun duanana aurat teh anggar lalaki jeung lalaki oge kecuali katutupan antara buja jeung tuur syariat eta teh baheula lagi aya ngan kulantaran eleh ku tradisi jeung eleh ku kabiasaan siga kabiasaan baheula ning urang di dieu gitu kan cai di luar bari jauh pan dina pancuran pan uih mani teh geuning di Sinjang we anu bungkuanya dicai teh bari ngelek boboko gitu tah geubis we labuh pan udar pan ta anukna teh kebayang teh tah siga naon tah siga kitu nya
baheula. Jadi nutup aurat teh adalah ti baheula gitu geus aya. Nah, Nabi Musa ngalakukeun teh kalaka dituding habalah. Eta batu eta anu dipake teh sehingga eta batu teh jadi salah satu mukjizat Nabi Musa. Da ku Allah teras dipiwarang dicacana. Tangke batu eta teh bakal diangge ku Nabi Daud ngalempar Jalut. Jadi mukjizat salah satu mukjizat Nabi Musa eta. Tah iteup anu dipake nako laut kemudian laut belah dua. Iteup eta keneh anu kapungkur di pake ngelehkeun tukang-tukang sihir iteup jadi orai gitu. Kemudian iteup dina waktos ditenggeukeun kana eta batu bijil 12 sumberan cai. Nah, 12. Sabab qabilah teh aya 12. Jadi ku Nabi Musa teh dibadi damel 12 regu 12 kelompok. 12 kelompok ku Nabi Musa. Tah setiap kelompok aya sumberan masing-masing. Kasihan cai eta sadayana. Qad alima kullu unasim masrobahu. Sok kulu dalahar nu tadi teh amanna jeung saha wasrobu sok ngararinu min rizqillah tina rizki Allah. Jadi rek cai rek dahareun oge eta teh rizki ti Allah. Jami mah ukur mateakeun. Artinya jami teu tiasa nyieun cai gitu. Jami itu hanya bisa ngusahakeun cai. Caina geus aya. Modal nyieun sumur. Teu ngilu melak pan. Geus aya cai nyusu. Teu ngilu ngusahakeun kumaha carana biji cai nyusu eta. Oh, mau cai sungai, cai laut. Atas aya memeh manehna lahir bahkan memeh turunan-turunanna karuhuna lahir geus aya. Tah eta teh rizqillah. Rizki ti Allah. Kumargi kitu kudu dipake pengabdian ka Allah. Matak doa makan teh, doa makan atau minum teh badana teh alhamdulillahilladzi amana wasakona waja'ana muslimin. Hiji sing boga rasa dibere dahar jeung dibere nginum teh ku Allah. Alhamdulillahilladzi amana wasakona. Kadua waja'ana muslimin. Tos dahar dipiwa ngadua supados jadi jama muslim. Artinya apa? Artinya tata nagar dina tuang jeung leuit teh diangge kemusliman. Diangge mempertahankan akidah Islam. Muatan akidah Islam dipakai salat, dipakai puasa dan seterusnya. Syariat-syariat Islam. Ulah caina gratis ti Allah. Tapi cadu wudu-wudu acan. Teu dipake wudu eta cai. Rek ngumah beungeut, ngumah leungeun, ngumah suku. Ngumah pakaian jeung sajaba minang ngan ibadah tara. Nah, itu contoh. Jadi kaituna kan wala ta'sau fil ardi mufsidin, ulah lumaku di muka bumi ngaruksak teh ngaruksak. Lamun eta cai tuangeun jeung leuteun teu dipake ibadah. Kalau mau diambil ibadah ditamihan ku Allah. Lai sakartu lazi dan aku.
Namun teu disyukuri mah bakal hilang, lenyap. Nah, jadi tuangan disiapkan di penjara di dinya teh di lembah teh leuteun oge di siapkeun ku Allah. Poe tepung poe jadi minggu, minggu tepung minggu jadi bulan, bulan tepung bulan jadi tahun. Di penghujung 40 tahun beki dieu jelema meureun beki bosen jenuh. Protes deui tapan ka Allah dina ayat berikutna. Wahai Musa cenah ngadoa ka Allah atuh cenah dahareun teh ulamana deui sawa deui. Eta keneh cenah. Cik cenah tuh hayang we anu jadi tina jero bumi kaya bakol, burko, marpusa, gandum, kacang, bawang beureum, bawang bodas dan sebagainya. Ulah eta deui cenah tuh dahareun teh. Tah saur Nabi Musa, nah anjeun kalah menta anu leuwih rendah tibatan anu tinggi. Maksudna leuwih rendah teh pan ari eta mah kudu make proses. Jadi mana jeung sawa teh geus cukup vitamin jeung gizi teh. Kariwel, kariam. Ari ieu hayang tutumbuhan anu memang kudu diproses heula, kudu macu heula, kudu nyemei heula, kudu ngagemuk, kudu ngadagoan. Tah gitu. Mata lamun urang apa karena sebuah esensi sesuatu bakal tenang hirup teh. Ari eusina digawe takan urang teh keur naon namina teh ngalabati contohna dagang ngalabati ke eta bati eta dipake dahar. Tapi faktana najan PNS atau tukang dagang faktana dina sepanjang hirupna kadang-kadang daharna teh lain tina hasil dagang eta. Komo sumrayagung mah teu we unggal poe meureun uleman teh. Komo minggu mah kadang-kadang pan 3 sekali uleman teh. Artina mungkin dahar eta mah rezekina teh lain tina bati dagang tapi tinu hajat. Tah eta pan disebutna mekanisme ti Allah. Rezeki ti Allah. Jadi eusina digawe teh kan keur dahar. Matak cek itu mah cek sa jangan Asep Mubarok mah cenanya ai pedatona geuning. Patani melak cawu teh pan tahun-tahun hayang kabuahan teh. Kana jengan mangan 2 jam. 2 jam ngaji dina panggung pan cau asak dina dus. Pamere pan tinu hajat gitu. Demlak oge. Tah pandek patani edek nu meuli atana pinu bubur oge pan targetna mah ngadahar cau gitu. Jadi rezeki ti Allah nepi kana bibir urang targetna mah eta. Terus ari tuang targetna teh wareg. Ari wareg teh salah satu sifat nu dipasikeun ku Allah. Jadi bisa wae jelema tanpa dahar tapi wareg jeung sehat gitu. Da eta mah kangge standar umum. Standar syariah manusia. Di akhir zaman ketika kitab ya eskatologi harusnya hadis-hadis nu bersifat akhir zaman.
futuristikna Rasul gitu. Visionerna kepemimpinan Rasul, sayati zamanun ala ummati tak pada gitu. Metode pendidikan mah eta disebutna ilmu eskatologi. Tadina salah satu hadis disebutkan di zaman Dajjal nalikana jelema kalaparan, jelema nu teu kuat lapar sarta hitunganana hanya fisik, maka bakal milih Dajjal tibatan Allah. Karena di saat eta Dajjal nu boga dahareun. Ceuk dina hadis terutama awewe. Ada eta awewenya jadi di garis bawahi. Tak cek dina hadis eta teh talalian cenah. Karena tiang-tiang imah maraneh kabeh ketika Dajjal datang teh meh teu nyampeurkeun Dajjal. Saha nu salamet di waktu itu? Orang yang makanannya adalah dikir. Orang yang makanannya adalah dikir. Hartosna di saat itu aya orang-orang anu ku dikir teh warna. Nah, analisana nu bieu. Jadi orang bekerja itu ini adalah untuk mencari makan. Ari makan teh keur ngawarengkeun energi dina tubuh. Ari wareg sehat dan sebagainya teh adalah anugerah nu dibikeun ku Allah. Kade hubunganna jeung dahareun. Allah nyieun sabab kana dahareun jadi wareg. Jadi eta mah sabab. Antara Allah nyieun dahareun jeung wareg teh, dahareun dijieun, wareg dijieun ku Allah. Seuneu dijieun, panas dijieun cirina teh sakur-sakur anu seuneu, anu panas seuneu. Hartosna karakter panas dijieun ku Allah. Ngan umumna di dunia keur supaya manusia babari ngitung, babari make, diamanahkeun eta panas kana seuneu gitu. Ku Allah teh. Keur saha keur urang sarua manfaatna mah coba lamun panas teu anger. Sakapeung dina cai, sakapeung dina seuneu kitu panas jeung itu. Pas urang keur ngaluh-nyuluhan non, pas urang keur naher cai eta napi keur nyangu contohna teh ku suluh. Ceuk seuneu teh punten cenah mah jadwal tiis selain jadwal panas bangkut. Atau sabalikna keur ngeunah we urang terenang gitu nya. Coba jadi seuneu eta cai panas pan ripuh atuh. Nah, matak diamanahkeun, distandarkeun ku Allah. Tapi ketika Allah nitah tong panas siga ka Nabi Ibrahim moal panas. Karena panasna nu Allah, seuneuna ge nu Allah. Tah samina bener-bener dahar wareg. Waregna nu Allah, dahareunna ge nu Allah. Allah ngadamel sabab ku dahar eta jadi wareg. Nah, berarti dari semua penjelasan targetna teh waregna. Sementara wareg adalah anugerah ti Allah. Artinya bisa wareg tanpa dahar dan tidak merubah kesehatan. Contohnya para pertapa, para aulia. Lamun di Shaolin atau napi di Batur aya disebutkan meditasi dengan bentuk-bentuk tertentu di budaya yoga dan semuanya itu kadang-kadang puluhan poe. Nah, karena olah napas yang bagus, aman, atau para pertapa, para resi, para wali bageula di gunung-gunung. Nah, seperti itu.
nya maka hati ku ayeuna mah pan urang lebet naon loba keneh kejo pan ayeuna namanya seur keneh sangu dahareun dan sebagainya. Nah ieu si Bani Israil jenuh dengan mana jeung sawa nu mana eta manna jeung sawa teh sebuah anugerah ti Allah anu sae pisan. Jadi jeung gijina geus disiapkeun protein dan sebagainya di sana. Sementara mun jajadian contohna bawang. Apakah bawang aya karbohidratan? Aya meureun ngan saeutik. Sabab can kapanggih jelema nu makanan pokona bawang gitu. Jadi bawang nasa piring sanguna sacomot sebagai deungeuna can aya. Artinya bawang itu hanya penyempurna samara. Kadar protein, kadar vitamin dan sebagainya hanya tertentu. Bakol, kacang, mungkin aya karbohidratan jeung lemak, protein. Tapi jatnu sejen teu aya sementara mana jeung sawa mah geus diciptakeun ku Allah komplit. Sirina teu nanaon selama 40 tahun dan tumbuh kembang seperti biasa. Entah cek Nabi Musa anjeun menta nu goreng. Ieu nu alus nya eta mana jeung sawa ente mah aya hayang menta nu goreng. Itu cek Nabi Musa. Tapi kulantaran keukeuh ayeuna ngadoa nya saur Allah sok atuh kaluar ti ieu tata di penghujung 40 tahun sok atuh kaluar ka Misron ka kota nemeta kaluar jadi tos kurilingan pasca hancurna Firaun teh ternyata Nabi Musa teh teu ujug-ujug balik nguriling heula ekspansi ngalalana heula bareng jeung kaum tah kuduna mah sepanjang perjalanan eta teh mutuh ke negara ini jadi sebenarnya Indonesia geus beres ya teh kita mutuhkeun Malaysia, mutuhkeun Jepang, terus we kitu mapai. Pan mah bisa kesorangan eta mah regenerasi tapi struktur programna jelas gitu. Nabi Musa gen teu ku Nabi Musa pan diteruskeun nama. Nabi Muhammad oge kan Persia Romawi termasuk ka Indonesia mah lain zaman Nabi. Tapi programna geus aya ti baheula gitu. Quran 30 juz teh gitu programna. Uswatun hasanah teh pankolana teh Quran. Tasgit Nabi Musa teh kitu sami. Nguriling ulama pae baru masuk ke Mesir. Begitu nepi ka Mesir dek ngabangun ka Bujeng Pupus, teraskeun sakedap ku Nabi Harun pupus deui. Tah kepemimpinan berikutna teh nyaeta tinu 12 nu lulus Yusa jeung Kalib, tah Yusa heula Yusa. Yusa mah termasukna nu 313 termasuk anu 25. Tah eta anu ekspansi mangkat. Apeung eles sakepeung meunang terus sampai akhirna kungsi teu aya rasul ke di tengah-tengah. Rasul calon rasulna ngora keneh ngaranna Nabi Daud can jadi nabi ya ditu. Kulantaran teh aya pamimpin maka dikoordinir heula para pejuang teh. Dan can aya imam dikoordinir heula ku Tolut. Tangke geus aya nabi dikaderkeun nyaeta Nabi Daud nu jadi rasul, jadi pamimpin. Tuluykeun ku putrana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mah 2/3 dunia dikuasai dan nu terakhir Talut teh nu jauh nagarana nyaeta Ratu Balqis gitu. Da teu kajangko ku kapal biasa eta. Kudu make burung hudhud gitu. Mun ayeuna mah kudu make satelit pemantauanna make GPS. Apa GPS? Gadis penunggu semesta eta teh. Jadi dipantau pan sadayana. Saha nu boga GPS ayeuna? Batur. Lahir umat Islam ari ideuna tina Quran. Memantau orang lain teh. Ketika negara kekuasaan anak hebat zaman Nabi Sulaiman, timimiti komunikasi, teleportasi, bahasa, terus naon deui kemakmuran, penguasaan wilayah, pemantau, komplit zaman Nabi Sulaiman tak target.
pemimpinan Islam teh kudu bisa gitu. Mata setiap profesi hidup anugerah ti Allah itu bakal manfaat ke Islam lamun tujuanana hanya mengakbarkan Allah, lain ukur materialisme neangan duit gitu. Tak itu pada akhirnya mah kembali ke Mesir, kemudian membangun Nabi Musa pupus diteraskeun ku Nabi Harun. Nabi Harun oge teu lami siga Abu Bakar Siddiq kitu diteraskeun ku Sayyidina Umar, mun eta mah mun Rasul mah ieu mah diteraskeunna ku Yusa, ku Rasul deui diteraskeun. Tah eta, ieu cerita dicarioskeun di hareupeun Yahudi teh meh sadareun gitu. Jadi Rasul dakwah kepada Yahudi dengan cara berpikir Yahudi. Artinya ya jadi metode ulah sok maksa batur hayang siga urang tapi caritakeun program urang sehingga kahartieun ku batur. Akhirnya dengan sadar tidak terpaksa dengan kaharti dengan nalar yang jelas. Tah sakitu para wargi sadayana pertemuan dina waktu sayeuna mudah-mudahan ageng manfaatna. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaq